Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patatang deui sareng simkuring Salma Septiani. Dina berita anu bade ku simkuring disampaikeun nyaeta banjir di Wahangan, Citarum jeung Garut. Atos sababaraha waktos wewengkon Balai Besar Wilayah Citarum Kabupaten Bandung kakeunaan musibah nyaeta modalna Cai Wahangan Citarum. Usum hujan Citarum di tahun ayeuna kaitung ageng pisan. Di kota Jawa Barat oge seueur musibah banjir. Di sababaraha kota Jawa Barat khususna Bandung sareng Garut katimpaan musibah anu diakibatkeun ku modalna Cai Wahangan Citarum. Di wilayah Citarum sok janten pelanggan banjir sabab masih seueur wargi nu micen sampah sembarangan. Katambi hujan di Jawa Barat anu ageng nu matak nyebabkeun banjir. Jeung deui cai hujan teu katampung jeung teu ngocor sabab loba sampah nu mempetan akibatna cai hese ngalir. Dumasar dina data nu katabtik kurang leuwih 1.536 imah jeung sakola kakeueum ku Cai Wahangan Citarum. Sedengkeun tina tragedi banjir di Garut aya saeutikna nu ngakibatkeun karusakan di 7 kacamatan nu aya di palebah Garut. Dina data nu dicatet banjir ieu teh mangrupakeun banjir nu paling ageng jeung parah nu pernah aya di Kabupaten Garut. Bencana banjir nu aya di Garut ngarenggut korban jiwa dugi ka 26 orang. 6 orang deui nu teu acan kapanggih. Kepala Badan Penanggulangan Bencana di daerah Jawa Barat Sigit Uji Walaprana nyatakeun pamarentah geus nyiapkeun bantuan. Ayeuna keur ngadata atau verifikasi. Seueur warga nu geus teu layak dicicingan sabab kakeueum cai akibatna seueur wargi nu ngungsi. Akumulasi karugian nu disebabkeun banjir di Bandung diperkirakeun nembus 20 miliar. Sedengkeun di Kabupaten Garut nepi kurang leuwih 25 miliar. Eta masih dikira-kirakeun ceuk Sigit. Masing-masing pihak geus ngalontarkeun bantuan jang korban bencana. Di antarana bantuan diberekeun ku Bank Muamalat Indonesia sekitar 2,2 miliar. Bantuan ieu geus diserahkeun sacara simbolis ka perwakilan korban banjir jeung disaksikeun ku Gubernur Jawa Barat di Gedung Sate. Ku ayana kajadian ieu pamarentah Jawa Barat ngingetan kudu ngajaga lingkungan jeung ulah micen sampah di mana wae. Jeung ngajak ka masyarakat teu bersih tiap dinten Sabtu atanapi Minggu. Sangkan lingkungan bersih ti sampah jeung ngajauhkeun tina panyakit nu disababkeun ku reunit. Rupina mung sakitu nu dipikahatur simkuring Salma Septiani baris amit mundur amit mungkur kasadayana. Hapunten bilih aya basa nu teu loyuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.